wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Puji sinerangan syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu mana ka urang sadayana kudrat Allah urang tiasa kempel deui kalabul ilmi kamari urang tos kabanjiran tapi mun deui dua sasi ayeuna nya kadua sasi kan sasi kamari mah teu banjir cuma beueur gitu. Mudah-mudahan ibunya sababiah kamari banjir urang sadayana sing ditubuhkeun teras urang ngajalankeun kalabun ilmi. Oke teu hilap salawat miwah salam urang curahkeun bae ka panutan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana sakaacan dikawitan abdi nyungkeun doana kanggo mertua abdi anu ka Baitullah tapi 2 tos dugi dinten Minggu teh tos dugi ka Madinah ya. Mudah-mudahan mertua abdi atuh di dituna sing disehatkeun nya sing jag-jagkeun atau sepuh nya sing dijagkeun ku Allah Subhanahu wa taala duana ge terserah oke. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing ngijatenkeun haji mabrur mabrurullah. Ila hadinya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ulah silanya ajian sadik we. Ari moga haji teh ibunya kasub rukun Islam anu kasatu di ditu. Nu kalima isadat, salat, zakat, puasa 5, haji ka Baitul Istaqoa ilaihi sabila kajelema mampu kamu melaksanakeun ibadah haji. So Gusti Allah dina Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi jin eta tetep pikeun Allah ala nasi wajib ka manusia ai manusia teh sabu urang jadi manusia ai manusia teh urang sadaya teh wajib pikeun jelema manusia cenah naon hijul baiti ari ngahaji ka bait manisa toa ilahi sabila. Tapi jelema anu kaduga ka Baitullah teh di jalanan kamari geuningan Bu aya perang geuningan di mana di Iran. Kacarioskeun eta moal haji sok kasieuna geuningan berarafah terus gelisah we. Kasieuna teu bisa naon moal haji nya kan sababna keur perang sieun ditembak geuningannya. Wah aya nu teu angkat teh Bu
Kamari yang ngadamu anu umrah tasa ke nanti menuju panas-panas na Iran ayat tos nu syukuran itu sampai kayak terjadi padahal diri itu tenang kaji mah tenang kan banyak dari teh Islam banyak akan mengaji jodoh tema ketubuh wah jadi mau ngahaji teh cek tadi eta pagawean teh dikeun Allah kunaon di Indonesia geuningan aya anu geus kuih ka haji lamun teu disebut ibu hajah pak haji osok rada baun nya osok rada baun urang teh haji teh menang duit gede nya mayarna teh kali-kali maneh anger ikut kaguring teh emang atau bapak sih kajian cenah selain itu osok baun teh ibu yang amit-amit kasih eta cenanya urang teh jadi haji urang teh nah naon oge lamun ngarti ari haji teh pikeun Allah urang teh teu boga naon-naon berarti teh disebutkeun haji ge ulah naon-naon urang dan naon niatna pikeun Gusti tadi ge walillahi jeung eta tetep pikeun Allah alana si wajib ka manusia urang hijul bae ti ari ngaji ka bae nanti disebut haji mah teh kudu naon atuh biasa we dan nu aya ngaran haji teh kudu Indonesia itu dari batu mau sok kanjeng Rasul sabar kali ngahajina Abu Bakar Siddiq Umar aya haji Umar dina sahabat Nabi mun dina hadiahan sok aya daya betul aya entak kudu Indonesia unggul ibu anu hayang kaseueuran jalma aya disebut naon haji bin hajjah aras bu Indonesia dalam untuk nyebutkan ke haji nya kumaha hajian anyar mah geuning sampaikeun ka naon teu diwauhan jelema eta teh sopan cenah kai jauh-jauh mana kan kalau duit tapi cenah teu sopan bisa aya gitu berarti haji dan lain pikeun Allah pikeun naon pikeun hawana hayang diri urang hayang urang naon dibanggakeun ku manusia mung dibanggakeun ku Gusti berarti jelema eta can naon can kaasup jelema naon mutmain gitu ngerti bu jadi jelema anu kitu teh can disebutkeun jelema anu boga naon mutmain nanti ibu lamun ka haji ayeuna nya Allah pernah doa mudah-mudahan ibu singgian hajah sadayana anu teu acan anu atos mah terkadang 2 kali kalunya teh naon dari kewajiban haji ukur sakali entah lebar-lebar wae na sanajan aya waktu misalkan 10 tahun bisa haji teh tong pasti sakali we nya lebar terus kewajiban haji mah ukur sakali sope eta duit nu aya tasarukeun di jalan Allah kanggo naon kanggo tatangga urang anu diku misalkan anu teu boga beas anu teu boga duit penting lebaran cara meuli baju acan tah urang teh dinaon disuk karena su jadi haji teh lain keur emang non sunat nama dinaon di era kanggo naon kanggo supaya jelema-jelema anu beungar teh terpikat ka indita urang ka haji lain keur naon lain keur samoa sebenarnya maka disunatkeun ayeuna aya naon teh walimatus safar ieu nya sok ngariung urang madoakeun anu naon anu rek haji maca naon maca yasinan kembali Fatihah ieu nya kuno bade maksud ka haji teh disuguhan besek kadang-kadang tuangeun naon ieu di urang mah geuningan hidup kitu teh tuangeun teh karanya si besek teh sok di mana
Diekeun, dibukakeun askeun kabeh. Udah ilahar. Ilahar bu. Kumaha dari doon? Atomun teh ibu. Atomun. Sok sarokota daripada engke kudu boga bumina mbah tinggal di orang boga bumina deui lamun jeung pada lain tah boga imahna. Tong beakeun singarti us udang podeng ditinggalian gesikkeun muka tiba-tibanya. Tapi lamun kira boga bumina teh sok sanak we. Sok berobat-berobatkeun. Tapi singarti jeung bieu urang teh ulah sampeun beakeun. Ai urang lain panaon tapi nu minum. Udah ngaraku pasti sarua jadi itu jadi sapaan sarua. Kembali pada kali dia naon urang wajib naon di bab toharo dibersihkeun bersih dan oge maksudnya di bab toharo sok gunana bab toharo teh keur bersih dahareun supaya beak kan kudu daek urang ningali kanu naon boga hajat di pedreng mantap aing mah sia aing ka dulu loba. Oh mata gitu jangan di barawan tapi ya bu gitu. Terus beres ini